Aktivitas mamah muda murang kali 2. Guys, iya teh sekitaran tabu 9:30. Pas tadi nuju di sekolah teh aya emak-emak anu dongkap icalan sayuran kieu atau we abi mah soalna pamituang henteu sareng lalab teh asa kirang nikmat. Pokona mah pamituang sareng naon wae oge kedah aya hehejoan teh. Ieu teh saleres nama cuaca teh mendung. Tapi maknya atuh seuseheun menang nyeuseuh teh henteu dibeberekeun moal oge garing. Teu kenaon geuningan ujung-ujungna mah melak cangkeng sagala sareng ngodok saku da geuning aya 2 bocil. Nya saha deui atuh pamisane si adik nu hoyong jajan mah. Ngan abi itu teh rada gugupai soalna nyauran rakana piwarangan teu. Da abi mah atuh bade ngajemur ieu teh seueur drama ku ngajemur-jemur wae. Tuh pamitos arangkat mah jongjon abi ge ngajemur acukna teh. We ngajemur acuk murang kali mah dipalih dieu asal gararing we da nuju meujeuhna hoream kitu ieu nyabutan rumput nepikeun ka jararang. Ke deui we nya rumput pasti da dicabutan teu ku abi ge pasti ku caroge. Heem da meureun caroge oge laleuleus ari sasi saum kieu mah tak tos uih damal teh sok ngahep-hep we di bumi. Da aslina sasi saum kieu mah teu maksakeun maka hoyongna teh ngagoler we. Komo bari scroll HP mah nya nikmat pisan teu karaos waktos teh. Teu lami ieu si adik teh atos geuning jajanna teh ku abi piwarang we ka bumi. Ngider wae atuh da tadi teh timulang si kakak sakola. Nya eta ge meskipun teu ka mamana kadang sok katen uwana katen rerencanganna nu penting mah henteu tebih we. Da ari dikerem wae di bumi piraku da jenuheun nya karasa ku urang ge. Sok hoyong we kali-kali mah geuningannya keluar bumi teh. Naon nu dirasa ieu teh jol murag angin teu aya. Aduh. Sok nyiar-nyiar wae pida meleun 2 kali teh. Ieu teh katinggalna teh meuni mendung kieu tapi saleresna mah da lumayan we aya cahaya-cahaya matahari mah. Duka kamerana da ieu teh soalna nuju ngarekam teh si baterena teh lemah. Teu karaos tuh ku bacowek wae teh beres geuningan ngajemur teh.